leungeunna disurungkeun ka hareup. Tina sapasang leungeun keluar gulungan angin anu nyuruk bulu kalebah tangtungan badan lawan. Si cadar beureum melakukan gerakan di tempat. Leungeun anu kenca masekon hareupeun dada, sedengkeun leungeun anu katuhu sikuna numpang kana tonggong dampal leungeun kenca. Sapasang leungeunna ngageleter. Si cadas beureum nyarita semua anu ngagero. Jurus kapas mayang. Heya. Tina sapasang leungeunna anu ngageleter jadi kekuatan anu ngalapis sakujur badana si cadar beureum. Waktu kekuatan panarajang jarak jauh akibatna ireng datang neumrag kana badan lawan. Eta kekuatan panarajang jarak jauh teh lir upama anu kena kana kapas. Jadi ilang kekuatanana. Kayan si cadar beureum tetep mancuh dina tangtunganana. Wer kekuatan panarajang jarak jauh akibatna ireng anu neumrag kana badan lawan ilang kekuatanana. Akibatna ireng kerung bari ngahuleng sakedeung Lailatus nyarita. Si lain nyata mampu ngimbangan panarajang jarak jauh. Tunggul bulung, gempur gunung. Si lain montong waka gede hate cadar beureum. Aing masih kena boga curus panarajang jarak jauh ale sejenna deuleu. Si lain kudu nyaho cadar beureum. Dewe kalau mata keureun makalangan lantaran geus teu bagi tanding. Kuring geus sarua. Geus mundur ti dunya kajabaraan. Sabab setiap tarung henteu waleh aya dina kaunggulan. Anu mata kekeonan sawae ge moal ngejat ninggalkeun tempat. Moal ngejat ninggalkeun lawan. Kurang ajar si lain. Ngalelewe ka aing sacadar beureum. Urang teruskeun saejen jajatena. Tadah sia. Jurus tunggul bulung namus. Namus bumi. Akibuana irang suku katuhuna ninjrag taneuh nu ditincakna bari musirkeun paneutupna kana lawan. Aya geteran kekuatan tina jero taneuh anu ditenjrag ku akibatna ireng. Eta geteran kekuatan dina jero taneuh teh jadi terus maju muru kalebah si cadar beureum. Harita si cadar beureum bisa ngarasakeun ayana geteran kekuatan dina taneuh anu maju nyampeurkeun ka tempat cicingna. Harita si cadar beureum terus nyuk sila. Sapasang dampal leungeunna diantalkeun kana taneuh anu aya di hareupeunana bari musirkeun kekuatan tanaga lapisan kana sapasang leungeunna. Saterusna musirkeun paneutupna ka lawan. Dina sapasang dampal leungeun si cadar beureum keluar geteran kekuatan anu lemus kana taneuh. Kajadian saterusna eta geteran kekuatan ti si cadar beureum harita mapa geteran kekuatan akibatna ireng. Dua kekuatan harita bantrok di jero taneuh. Di tengah-tengah di antara jarak tempat akibatna ireng jeung si cadar beureum anu keur adu hareupan. Bantrokan dua geteran kekuatan dina jero taneuh ngajadikeun taneuh disabudeureun buruan samu anu ngarieg. Saterusna di lebah lumangsungna bantrokan dua geteran kekuatan harita taneuh teh ngangkat ka luhur. Terus bitu taneuh napa purisat mancawura. Rieg harita eyang buana putih jeung ayu manganti anu ti brang prung ijen jajatan geus aya di luar. Bisa ngarasakeun taneuh anu keur ditincakna gegeter mangsa lumangsung bantrokan dua geteran kekuatan teh. Ayu manganti ngarawet ka eyang buana putih wetus ngomong lalaunan. Kumaha teh ieu teh eyang? Abdi teh miharep upami dugikeun kana ieu kaayaan teh anu kawita mung saukur ijen jajaten uji pangarti. Ayeuna mah janten tarung sanyana geuning eyang. Antukna dugi ka aya anu janten korban. Nah teu langkung saya upami dipisah atuh eyang.
hilap teu kudu salampang Nyai. Eyang boga keyakinan si cadar beureum bakal mampu ngimbangan kekuatan elmuna aki buana ireng. Sok sanajan cek anggapan urang si cadar beureum bakal nying hareupan bahaya, tapi pikeun si cadar beureum mah geus saga diri pikeun ngimbangan satiap aki buana ireng ngagunakeun wawasena. Kitu tah Nyai, geus henteu kudu salampang. Perhatikan ku hidup tuh aki buana ireng jadi beuki tambah penasaran sigana mah. Yang buana putih jeung ayu manganti nusurkeun di perhatian akan ukur adu hareupan ijen jajaten. Aki buana ireng jadi beuki penasaran sabab geus ngagunakeun dua jurus andalan panarajang jarak jauh tapi si cadar beureum mampu ngimbangan kekuatan lawan. Si lain jawara wanita nu hebat oge cadar beureum. Geus dua jurus andalan panarajang jarak jauh nu digunakeun ku aing nyata mampu diimbangan. Tapi selain montong boga anggapan bakal mampu ngimbangan satiap wawasen nu digunakeun ku aing sia. Ayeuna ku aing bakal diuji ilmu pangertian pada selain cadar beureum. Rek diuji kumaha maksud aki buana ireng teh sak? Ijen jajaten jeung aing dina luhur tatangkalan cadar beureum. Cukup dua jurus di luhur tatangkalan, 3 jurus di darat. Selain dasa ngimbangan 5 jurus ilmu silat aing, mangka karep pamaksudan selain bakal disaluyuan ku aing. Kumaha sanggup? Tang tuwe kuring kudu sanggup aki buana ireng. Pikeun ngahontal karep jeung kahayang. Mangka naon bae panangtang ti aki buana ireng, ku kuring bakal diayunan. Ijen jajatena dina dahan anu pangluhurna cadar beureum. Mun ilmu pangertian badan si lain teu mampu ngimbangan, maka si lain anu bakal turun pageulana. Urang mimitian cadar beureum. Curelat kalayang aki buana ireng cirimna ngacuelat terus ngalayang kaluhur muru kalebah tangkal nangka rek napak dina dahan anu pangluhurna. Si cadar beureum ngacuelat ngalayang marangan cirimna aki buana ireng. Aki buana ireng jeung si cadar beureum geus narangtung dina dahan anu pangluhurna. Dahan nu dipake nangtung nag-nagan. Kajadian saterusna aki buana ireng anu miheulaan narajang bari ngagero. Turun selain cadar beureum tanah panarajang aing. Curelat aki buana ireng maju narajang. Si cadar beureum ngacuelat pindah kana dahan anu sejen mangsa nyingkahan panarajang lawan. Samhiu cuelat pros kalayang tap si cadar beureum nangtung di dahan anu sejen. Aki buana ireng panasaran harita ngacuelat nyusul tepus ku panarajang susulan. Si cadar beureum teu nyingkahan panarajang tapi ngabendung panarajang lawan. Bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing harita lumangsung dina kayan pada napak dina dahan anu pangluhurna. Cuelat sauhiu ukilukas balukar tina bantrokan harita aki buana ireng jeung si cadar beureum pada kadorong mundur ka tukang. Kajadian satu sameh dina waktu anu bareng duanana pada ngalayang turun ka handap terus napak kana lemah. Kalayang tetap dua cirim napak kana lemah meh tenimbulkeun sora. Duanana meh bareng pada marancukeun di tangtunganana. Dina jarak anu cukup harita pada adu hareupan deui. Aki
Akibuana ireng netep seukeut kasih cadar beureum baitu sarita. Ilmu pangenteng badan si lain nyata mampu ngimbangan ilmu pangenteng badan aing cadar beureum. Ayeuna mah tarungna urang teruskeun di darat sia. Aing cukup ngagunakeun jurus pikeun ngarubuhkeun si lain. Ngan mun tepikeun ka mampu ngimbangan tilu jurus anu digunakeun ku aing. Eta nanakeun kakuatan ilmu si lain saimbang jeung kakuatan ilmu aing. Saya gadiri si lain cenah beureum. Kuring geus sagadiri teh tadi oge Akibuana ireng. Pangaranna nu diuji muarek miheula na rajang. Anu nguji anu kudu maju na rajang mah. Iya, memang aing anu bakal maju na rajang. Urang mimikian sadar beureum. Curela cilung Akibuana ireng miheulaan majuna rajang. Sok sanajan teu ngagunakeun pakarang tapi kangaranan anu ngalakukeun panarajang teh Akibuana ireng anu geus tepi kana tataran ilmu silat tingkat tinggi. Tang tuwe panarajang teh lain bae dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan. Tapi kacepetan gerakan age bisa ngageteun nu jadi lawan. Tapi anu keureuh ditarajang ku Akibuana ireng tang tuwe lain jawara wanita samarangan. Harita si cadar beureum mampu ngimbangan kacepetan gerak panarajangna Akibuana ireng. Waktu panarajang lawan datang harita si cadar beureum cirita ngacuelat pindah tempat ngajadikeun panarajang Akibuana ireng teu keuna kana sasaran. Sok hiu. Cuelat. Los. Tapi geseh waktu saring hapan sageusna napak pindah tempat. Harita Akibuana ireng geus ngacelat deui justru tepus ku panarajang susulan. Celat, cilung. Ngan sakolepat jirim Akibuana ireng geus nyampeuk aya di hareupeun lawan. Panarajang leungeun katu Akibuana ireng rek ngahantem dada lawan. Rekat sejadar beureum mapendung panarajang lawan ku leungeun kencana bari diparengan ku leungeun katuhu anu ngarah kana careham lawan. Tapi Akibuana ireng gerekat harita ngapendung ku leungeun kencana. Sohiu. Klukas. Panarajang Akibuana ireng dipendung sahiu. Secadar beureum malasna rajang parah kana careham lawan. Hiu kekas. Dibendung ku leungeun kenca Akibuana ireng. Meh bareng jeung gerakan ngapendung panarajang lawan ku leungeun kencana. Harita suku katuhu Akibuana ireng najong iga burung lawan geus teu sempat disingkahan ku si cadar beureum. Tapi geus waktu sababaraha detik si cadar beureum ge ngasupkeun jejekan sukuna kana beuteung lawan ngajadikeun duanana harita pada ngadalik deug menurut katukang. Sakyukes tajongan kana iga burung sakyukes pernah dekeun si cadar beureum jeung Akibuana ireng tingkel lero nahan ka nyeri bari pada ngadalik deug menurut katukang. Meh dina waktu anu bareng duanana marancuhkeun di tangtunganana. Si lain hebat oge cadar beureum. Bisa mayar kontan panarajang lawan. Karek saculus si deuleu. Masih kene aya 2 jurus deui cadar beureum. Bangan ku si lain mun memang mampu di jurus anu saterusna. Jurela cilung Akibuana ireng maju dina rajang.
Kacepatan gerak jeung kekuatan panarajangna leuwih dironjatkeun. Moka hamun seglain si cadar beureum mah anu jilawana tangtu bakal kawalahan. Sabab dina ngalakukeun panarajangna harita akibuana ireng dengan saukur sapasang geuleuna wungkul anu pilih genting arah karena anggota badan lawan. Tapi sapasang sukuna ge putbet pilih genting arah karena anggota badan. Nu dilakukeun ku akibuana ireng mangrupa rangsekan panarajang anu mampu nutup kana ruang gerak lawan. Tapi si cadar beureum bangun anu geus ngarti kana maksud lawan, hayang nutup ruang gerak sangkan teu bisa malas narajang. Harita si cadar beureum nyimpangan kacepatan panarajang anu jai lawan. Harita panarajang akibuana ireng aya nu disingkahan, aya oge nu jai lawan. Saterusna malas narajang. Saking anu atau cepatna gerakan lantaran ilmu pangenteng badan nu saimbang, harita dua cirim jadi ting curak ku berarti kalangkang. Silih tarajang sakali sewang. Ningali kana eta kaayaan ayu manganti jadi keketegan hatena. Salampang ingin si cadar beureum bisa dirubuhkeun ku akibuana ireng. Kitu na teh lantaran geus sababaraha kali panggih. Bisa karasa perhatian si cadar beureum mangsa maturan latihan jurus. Ayu manganti ngararet ka Ayang Buana Putih terus nyarita. Diperhatikan ku abdi. Nu izin jajaten teh bercanten langkung ngabayakeun geuningan Eyang. Palang siang Eyang, akibuana ireng bakal nibankeun panarajang anu ngabayakeun kana kaselamatan si cadar beureum Eyang. Abdi teu miharap upami si cadar beureum dugikeun ka dirubuhkeun dina kaayaan nyandangan tatu anu abot Eyang. Anu keur ijen jajaten memang pada ngagunakeun kemampuan ilmu silat nu sapinuhna Nyai. Masing-masing hayang bisa ngabuktikeun kemampuan dirina leuwih punjul. Jadi nu diselampangkeun ku hidup cantang tu bisa dilakukeun ku akibuana ireng Nyai. Sabab ku pangimutan Eyang mah ilmu pangenteng badan dua nana memang saimbang Nyai. Eyang boga kayakinan dina akhirna masih cadar beureum bakal mampu ngimbangan tilu jurus anu digunakeun ku akibuana ireng. Tuh perhatikeun ku hidup si cadar beureum ayeuna males narajang Nyai. Ayu manganti jeung Ayang Buana Putih nusurkeun di perhatianana ka dua cirim anu masing ting jorewat. Sanggeusna nyingkahan panarajang akibuana ireng harita giliran si cadar beureum anu males narajang. Lantaran ngarasa leuwih unggul ti anu jai lawan, harita akibuana ireng henteu nyingkahan panarajang lawan, tapi ngabendung panarajang balasan ti si cadar beureum. Dua kekuatan talaga lapisan bantrok deui ngaliwatan sapasang leungeun masing-masing. Gese waktu sababaraha detik disanggeusna ngabendung panarajang lawan, harita akibuana ireng aya kasempatan pikeun ngasupkeun panarajang leungeun katuhuna ngahantem dada lawan. Tapi gese waktu sababaraha detik harita si cadar beureum ge ngasupkeun panarajang leungeun katuhuna kana dada akibuana ireng. Ngajadikeun duanana padang atalilik mundur ka tukang sababar lengka. Sok hitu broadcast. Panarajang akibuana ireng hantam dada lawan saking jebrodas. Panarajang belasan ti si cadar beureum hantam dada lawan. Itu berkah. Si cadar beureum jeung akibuana ireng patembalan tinggal ronahan ka nyeri bari ngadalig deug mundur ka tukang sababar lengka. Tapi dua nana nyata boga kekuatan daya tahan anu hebat. Harita akibuana ireng jeung si cadar beureum gancang marancukeun di tangtunganana. Akibuana ireng harita bari ngatur renghapan napasna, musirkeun paneuteup ka si cadar beureum terus carita. Si lain nyata jawara wanita nu hebat cadar beureum. Kali tinggal sajurus deui anu bakal digunakeun ku aing. Bisa ngimbangan eta jurus, mangka karapa maksudan si lain bakal disaliwan ku aing.
Masih kena sanggup luskeun ijen jajaten cara beureum. Kuring masih kena bisa mancuh dina tangtungan aki buana ireng. Jadi geus teu kudu nanya ke sanggup jeung henteu na. Kajaba mun kuring dina kayaan geus robeh bisa dipasikeun geus moal sanggup pikeun neruskeun ijen jajaten. Ku aing bakal dibuktikeun cara beureum. Ku sajurus deui si lain bakal roboh cara beureum. Tanah Parajang buana irang. Jurelap kalayang aki buana ireng harita miheulaan majuna Rajang sanajan teu ngagunakeun jurus pamungkas. Tapi aki buana ireng ngagunakeun kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Si cadar beureum bisa ngarasakeun angin sameran panarajang lawan anu leuwih kuat nebak kana badana. Harita si cadar beureum jadi ngarti nu jadi lawan ngagunakeun kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Sadar kana eta kaayaan harita si cadar beureum saga diri sarua harita ngagunakeun kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Cuelap kalayang si cadar beureum cuelap terus ngalayang mapag panarajang lawan. Dina kaayaan pada teu napak kana lemah harita panarajang aki buana ireng dibenung ku si cadar beureum. Samok hiup gas keduk gas. Panarajang sapasang leungeun aki buana ireng bisa dibenung, tapi tacongan suku katuhu kana iga burung geus teu sempat disingkahan ku si cadar beureum. Sok hiup gas. Geseh waktu sababaraha detik samemeh ngacengkang ka tukang si cadar beureum oge ngakibegeun badana. Suku katuhuna najong kana gadolawan geus teu sempat disingkahan ku aki buana ireng. Gibak sakieu tebak gas. Aki buana ireng jeung si cadar beureum patembalan tingkalaru nahan ka nyeri. Duanana pada ngacengkang ka tukang terus ngalayang turun ka handap. Meh dina waktu anu bareng duanana pada ngajuralitkeun badana saterusna napak kana lemah. Kadayang curalit cicing cari jeug duanana pada napak kana lemah terus pada ngacari jeug meunu ka tukang. Ceragedag eyang buana putih ngacuelat saterusna mancu di tengah-tengah di antara aki buana ireng jeung si cadar beureum anu harita geus pada marancuh di dina tangtunganana. Eyang buana putih harita nyarita ditujukeun ka aki buana ireng. Geus aya dina kacinekan mah Kang buana ireng. Si Nyai cadar beureum boga tapan ajen pangarti anu saimbang jeung urang. Artina sakumaha katang tuan tadi ti Kang buana ireng geus taya di alasan teu nyaluyuan kana karapa maksudanana. Sikap Kang buana ireng kudu sarua jeung diri kula. Aing wajale janji buana putih. Ajen pangarti kakuatan ilmu si cadar beureum saimbang jeung aing. Sakumaha katang tuan ti aing tadi mangka si cadar beureum boga hak jadi guruna Sinang Bule. Sarta nulikeun elmuna kadi tinggal diatur ngeunaan waktuna badamikeun we kumaha dena. Geus kitu mah harita eyang buana putih jeung aki buana ireng katut si cadar beureum malah ayu manganti ge nyaksian. Hasil tina babadamian sanajan
jeung kara pamaksudana secara beureum anu 3 poe sakali bisa datang pikeun ngalatih curus kanang bule. Aya parobahan teh nu satadina mah secara beureum 3 poe sakali mawanang bule dibawa ka tempatna. Akhirna mah jadi pada aya dina kasapukan 3 poe sakali secara beureum datang pikeun ngalatih nang bule nurunkeun ilmu silat anu kacangking ku si cadar beureum. Itu kejadian anu mangsung dina waktu harita di alas dan yang Purwa Bracakra. Tunda anu kacarita caturkeun harita di kampung kahuripan. Dina poe harita mah kabeneran Radite si topeng mayit teu rada nyalse. Tamu nu datang tatamba minta tulung di ubaran geus baralik. Harita Radite si topeng mayit datang nepungan kasih banteng ulung. Kadatanganana dibagiakeun ku si banteng ulung. Saterusna galuncer ngobrol di jero imah. Ma empuh anu ti beurang sok babantu di imah ngurus urusan dapur. Harita milu ngaryo ngobrol eta ma empuh teh. Wah. Kang beneran ngatukang gitean nyasean bisa datangan kang dieu. Yang sanamah henteu bisa kang mana-mana. Da mungguh ngayawe nganu datangan minta tulungan pikeun di ngubaran. Lamun henteu tingali kang ngawing-ngawing mah anteng meungeus ngin ditinggalkeun ye patemperatan kang gitean. Nah kunaon anteng bet boga pamikiran saperti kitu geuningan teh. Apan urang kaamanatan ku angling pikeun sementara waktu ngawakilan heula pancen gawena salaku pupu lembur. Jadi cekang mah ye kaayaan teh ku ditarimakeun we ku urang. Bener henteu mah Radite si topeng mayit ngareret ka empuh anu deret terus ngajawab. Ya mohon laras kitu den dite. Amage sok rajeun ngobrol jeung Jang Anteng. Kumaha teh sok diobrolkeun tangaranan geus kieu kajadianana. Nya kudu dilakonan we kitu sakemah teh. Amage da anu ditingali teh dah ka kulawargana Jang Rawing dek ngabantu teh. Wah, ngecek Anteng oge tadi geus di ngomongkeun. Lamunan henteu tingali ka ngawing-ngawing mah ngeukeun neon Anteng kudu cicingan nerus di dieu kitu. Napina angling geus ngamanatan nerus deui angling teh anakan ka ngawing-ngawing. Mira ku nganteng ente ditungrutkeun ceritanana. Mira ngatu Anteng ku ka ngawing-ngawing ngajeng ngacek Suruswati. Napina ngeta kunaon angling terus rangsantian ngajeng ngayung mangantian ngoge anakna meningacan ngayang anu datang sang urang-urang acan kang ditean. Memang bener akang ge milu mikiran kana ye kaya Anteng. Malah sok rajen boga pamikiran hayang dia ngalaratan ngeunaan angling jeung anu sejena ieu teh. Tapi akang rek kumaha bisa ingkah ninggalkeun lemur. Sabab boga pancen Cai Rawing kudu jadi tabib tulung tinulungan ka sasama. Jeung diparangkeunana teh kuloba we tamu datang tatama hayang diubaran teteh. Ngan poe ieu mah rada nyalse ieu. Jadi ari pamikiran mah akang ge sarua jeung Anteng. Ma empuh harita milu mairan caritaan. Ari mah ingetana caritaan Jang Rawing mun keur dina waktu ngariung ngobrol sujang. Anya da sagarupa oge aya waktuna cenah. Sabab katang tuan dina ieu kahirupan memang aya anu ngaturna. Nu diharapkeun ku mama mudah-mudahan den Anteng nyimas Rasanti kitu deui nyimas Ayu Manganti sareng putrana anu nalah nang bule teh sing tetep aya dina kasalamatan ujang
salawasna aya dina panang tayungan nu maha kawasa kitu tah Jang Anteng. Wah ngaringang doakeun mah nganteng oge surua tu ngeumah geus sunuan hayang pangihan ngejeng anglingan nganteng oge nurus rasantian nurus ngayang ningali anakan ngayumangan tian anu ngaranna Nang Bulean sondro gitu tapi nanyange tangecek ngaweng-ngaweng oge urang mah sangukur boga kangayangan wungkulan gitu laksanaan ngajeng putrina mah kumaha nu ngaturan kahirupan we beneran teu Kang Ditean. Memang bener eta caritan Anteng Teteng malah akang mah geus kumejot hati mah hayang nyaho ka babakan paling triman ieu Teteng. Oh tempat nu ayeuna jadi panganjrekan Airawing jeung Saraswati mudah-mudahan ku ulurna Kang Awing-awing tidunya kajawaan teh tina kajahatan nu dilakukeun ku jago jeung jawara nu nyalahgunakeun ilmuna teh teu ngalobaan teh. Ali mama aya selenting bawaning angin kolepat bawaning kilateh ngeunaan kayaan di Kampung Raharja Ujang anu tadina aya dina pangaruh jeung kakawasan Ki Hambaraka eta lemur teh ayeuna mah dilindih cenah kitu Ujang diganti jadi ku jago kolot anu lah Ki Warangkas malah ngadegeun paguron lintang jagat sagarupa cek beja nilik dina tindakan naon teh tindak tandukna mah eta Ki Warangkas teh Ujang ti golongan jahat cenah kitu anu boga cita-cita hayang ngawasa dunya kajawaraan kitu beja nu tepi ka mama Dendi teh Radi teh si Topeng Mayit jeung si Banteng Wulung silih reret si Banteng Wulung anu harita nyarita deui. Wah lamunan itu mah bakal lobaan deui ngatukang janghatan teh Kang Dite jengian bakal lobaan nandakeun kang jahatan teh Anteng ngosok langsung ngayang langkungkeun tindakan we kitu tah bati deung Anteng itu nganteng mah geus teu sabaran teh kasih jangkar kehedan anu jararang hate dasar si belekok kujubaran geus mah dibari ngampun anu lakukeun tindakan ku Anteng mah. Wah dijejekan we bongbongkongna ku Anteng mah gitu Kang Ditean. Sarua Kang ge sarua kawas Anteng nganyita ku ayeuna mah kayan akang geus teu boga kamampuan ilmu silat teh mun sakalieun kacangir bang paling mun keur ngabela diri teh ngandalkeun mustika mung bodas we pamere ti Airawing teh ya anu mantra Kang Awing-awing mah mamas padaan ngeukeur Kang Ditean ngabela dirian gitu ding bere mustika maung bodasan mukeun mah waktu ngeukeur siguntaraan ngayang cokotan kembang manca warna ngoge Kang Ditean bisa bela dirian gitu gunakeun mustika maung bodasan napina ngomong-ngomong mangempuh menges dibeulem ngasin pedana ka resep nganteng teh terus ngejona nganupulan nu diakel dina buang boko terus oge sambal ngejeng lalabna geus siap nganteng ngejeng Kang Ditean ye mudah-mudahan ye kudaharan barengan ye mah ngeumah tenang atuh Ujang mani teu sabaran urusan daang mah urusan dapur bakal diperhatikeun ku emak oge. Jadi mun ayeuna Jang Anteng hayang disadiakeun keur daang teh kali tinggal dibawa ku emak ka dieu ngan ka dewe agehan emak sangujeng deungeuna keur bungkuseun bawaeun ka imah oh keur mangkukna oge Jang Anteng meuni teu disesakeun emak jadi eueuh bawaeun balik ka imah. Nenang atur ngemak mari geus ngomongan ngeulama ku Nganteng oge moal dibengyakeun sangujeng deungeunana oge
Meker mangkuk nama nikmat pisan atuh dama ningang 5 da tedar nganteng teh bejung ngesang luet reet masihan bungit kulantaran nikmatna eta samaledok dicocolkeun ku pariajaat gitu da angeujeung pais lelean nganogan teh geuning aduh hampuru ku anteng ngalaka di benyakeun sangu ngejeng deungeunana pokon lama ngayeuna mah murang da anggeulawe nya kang getianya mentingisian betengan mahnya si banteng ulung jeung Radite si topeng mayit terus dalahar barang bari di selangkung ngobrol tenyahoeun mun dina poe harita Ki Hambaraka jeung Guntara malah dibaturan ku dua urang jago ngora nyata jantura si Truit Setan jeung Baban Jawara ti wetan meunang tugas ti Ki Barangkat kudu milu maturan mangsa datang ka kahuripan atawa ka kampung kahuripan sanggeusna tepi kaburuan imah anu kungsi dicicingan ku Sirawing jeung Saraswati harita wakosna